Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur hatur nuhun ti payun urang dipapangkeun ka payunan Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin eta berkah kanggo anjeun urang sadaya. Dugi ka tiasa urang ngariung di tempat di mana urang tiasa ngawangun silaturahmi. Shalawat sareng salam mangga urang panjatkeun ka junjungan alam Nabi Panungtung anu parantos tetep terang keimanan ka umatna. Nyatana panutan Nabi urang sadaya Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad SAW. Hadirin supartos ku sinabdi pekahormat dina kesempatan ieu sinabdi bade ngadugikeun hiji biantara nu judulna pentingna ngalestarikeun budaya Sunda. Satecan sinabdi ngadugikeun ieu biantara sinabdi bade nyuhunkeun heula hapunten bilih engke aya cariosan ti sinabdi anu meureun sono saluyu sareng harepan urang sadaya. Hadirin anu mulia, dina zaman sapertos ayeuna di mana loba rupa-rupa budaya asing anu datang ti luar nu kaasup ka lingkungan masyarakat. Urang ulah nyampe ngajadikeun budaya Sunda jadi semah di lemburna. Sorangannya eta di Jawa Barat. Ku kituna urang sadaya utamina nu aya di Jawa Barat kanggo tiasa terus ngelestarikeun budaya Sunda khususna bahasa Sundana. Urang kedah saluyu pikeun kadeudeuh kana budaya Sunda. Guyub akur sauyunan ngahiji samamadegan pikeun ngamumule budaya bahasa Sunda. Tujuanna tangtu wae supados budaya Sunda teh ulah nyampe leungit. Nah, ku ieu riungan mudah-mudahan tiasa ngingetan urang sadaya pikeun nambah pikamresep kana budaya sorangan. Nu mana ayeuna mulai dipopoho nyaeta kana bahasa Sundana. Hadirin anu mulia, urang sadaya salaku warga hiji suku bangsa nyaeta suku Sunda kawaris ku para karuhun hiji budaya nyaeta budaya Sunda kakoncara budaya anu linuhung anu rembey ku seni anu luhur anjeunna. Waditra anu dipikawana ku sakumaha jalma seperti angklung, kecapi, sareng sajabana. Seni sora anu kakocap ka mancanegara seperti seni dengung, kawi, sareng Cianjuran didukung ku alam anu endah hejo lembok sugih mukti subur tutuwuhan beunghar pepelakan eta sadayana anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin anu mulia, kawajiban urang sadaya ayeuna nyaeta ngamumule miara ngajaga ngariksa sakumaha budaya warisan karuhun teh. Patarosana kumaha carana urang ngajaga sinareng ngariksa budaya urang Sunda. Pemendak simkuring mah kahiji urang sadaya sing rajin diajar khususna tina rupi-rupi materi anu aya patalina sareng budaya Sunda. Urang sing kenal kana budaya Sunda kadus urang sing heman, sing nyaah, sing budaya urang kana bahasa Sunda umpamana. Urang kudu rancinggeus bisi aya batur anu ngaruksa kana bahasa Sunda anu nyarita ku bahasa Sunda tapi teu puguh alang ajurna. Pun kitu deui kana kasenian asli Sunda aya prihasabasa jati ku silih ku junti. Mudah-mudahan ti ayeuna kapayun ka karentek dina manah urang sadaya hoyong ngamumule ngajaga sinareng ngariksa budaya Sunda, budaya urang Sundana. Amin. Mung sakieu biantara ti simkuring mugi biantara ieu teh janten manfaat kanggo urang sadaya anu ngadangukeun khususna diri simkuring nyalira. Ku kituna sakieu wae hatur nuhun ka ibu bapak anu tos masihan waktos ka simkuring. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.